kali umat Nabi Muhammad SAW ala sab'ati anwain kabagi 7 warna, 7 rupa. Hiji sodikin, jalma jujur. Lain sodikin jalma, nyai mah sifatnya ada. Nomor kedua alimin, jalma berilmu, loba ilmuna. Budala mah nyata jalma kakasih Allah, para wali-wali Allah. Wasyuhada nomor kaopat orang-orang mati syahid. Nah, lain jelema lah syahid lain, orang nu mati syahid. Ada. Sing saingan sodikin tadi saingan. Wal hujaj carang ka kalimah ya. Kalimah orang anu haji mabrur, mau haji. Wal mutiun sareng ka genep jalma nu taat, wal asun katu jalma doraka. Tah kabagi 7 jalma nu bakal nyukang jembatan Siratal Mustaqim. Kahiji sodikin hartina jalma anu jujur. Ya. Eta jalma-jalma sodikin nyebrang jembatan Siratna teh anjeunna nyebatna kal barqil khotib saperti kilat anu nyamber. Padahal ningali kilat, tara hujan kilat pernah. Nah, punyai ya eta jalma jujur ti barang awal jembatan nepi ka tungtung sak kocepat kawas kilat. Jalma jujur. Nomor kedua jalma berilmu. Jalma berilmu mah seperti angin anu ngabius. Angin. Gitu. Jalma berilmu tah. Jembatan nyukang jembatan Sirat. Nomor katilu budala. Budala mah jalma anu dipikanya ku Allah, kakasih Allah, wali-wali Allah. Eta mah katoiri seperti manuk. Manuk naon seperti manuk walet. Ya. Anu, tilu teh. Lajeng kaopat orang nu mati syahid kal parsi seperti kuda gancangan teh kuda tok lompatan. Ya, kuda perang kuda lompat. Lajeng kalima. Ya, kalima ya. Al hujaj orang-orang yang telah munggah haji. Bari munggah haji teh haji mabrur. Tadi jalma orang nu mati syahid mah nyukang jate setengah poe. Kawas kuda ngan setengah poe. Ai jalma nu haji mah sapoe full. Al mutiun kagenepna jalma taat. Kita salat, kita ngaji, kita puasa, taat. Nu kitu mah ngaliwatna fi syahrin sabulan. Ngaliwatna teh. Lumayan eta nya. Eta urang mah. Urang kasup sedikit lain. Teu jujur teu. Sok ngabohong keneh. Kasup alimin zaman lu ilmu. Teu nya nu masa bodoh urang malah. Nya bodoh. Atawa urang teh kakasih Allah. Walau alam. Atau urang teh geus mati syahid. Hirup keneh. Urang mah nya. Ingat, mati syahid teh kabagi 2. Aya syahid dunya, syahid akhirat. Ya. Syahid dunya nyata anu syahid dunya, syahid akhirat, syahid dunya jeung akhirat. Syahid dunya jeung akhirat dalam perang teh, perang lawan kafir, terbunuh, maut syahid dunya wal akhirat. Aya syahid akhirat nu kumaha? Jalma anu maut ngalahirkeun syahid termasuk eta. Jalma anu maut di beuteung aya wabah kolera, wabah Covid, kabadi maut, mati syahid. Ngan cara syahid itu syahid akhirat. Artinya aya nu maut ka teluh, nepi ka maut, mati syahid, eta termasuk. Jalma maut kapelet, bakal ku bogo ka jalma teh geuning nepi ka maut, termasuk mati syahid. Termasuknya. Tah, urang asup mati syahid teu? Aduh ka alam. Nya. Tah, can maut urang mah. Atawa urang termasuk mati syahid mah satengah poe. Atau termasuk haji. Henteu da asalnya. Nah, mudah-mudahan urang hajian bareng kayaknya. Bareng ka Mekah bareng mudah-mudahan hajian siap? Tos daftar. Baik kita bareng lah tuh gitu mah. Jalan budak bareng ya saat ngaji dia. Mengajikan di lembur saat. Tak kagenep jalma taat, kita puasa. Kita salatnya. Kita ngaji eta mah sabulan ngaliwatna teh. Begitu mah eta lah urang mah yang budak-budak tanya. Bae jeung kadang laweun oge. Kita teu ngomongin batur, angan ngomongin batur. Ya, batur teh mah. Nomor 7 mah jalma asun, jalma doraka, nu kitu mah
ngaliwatna teh bari cekerna teh kana jembatan terus ngorondang aya nu gugulantungan aya nu engsrot sang macam-macamna. Tah tina 7 jenis eta ternyata ibu-ibunya nu dihargai paling hebat teh kejujuran. Seorang ulama, seorang kiai berilmu nomor kedua dihadapkan kejujuran. Ya, nu mati syahid, nu munggah haji, para wali-wali Allah di nomor berikutna eleh ku sodikin kejujuran teh. Eleh ku eta. Tah matak urang pelajaran tidinya hirup teh sing jujur dirinya. Geus berasa jujur ka urang. Sanajan urang teu berilmu, sanajan teu mati syahid, sanajan munggah haji, tapi jujur kahiji gerakeun kasukan ge. Nya, asal jujur. Ibu Islam cenah. Enggak subuh acan atuh teu jujur Islam eta mah. Teu jujur dan kitu mah. Ya. Ngabohong keneh teu jujur. Eta mudah-mudahan urang sadaya tina kalimat pabut nih bisa ibadah kalayan ibadah sampurna ibadah vertikal ke Allah aku jeung sasamana alak sampupeun pigawe nomor kaduana engke dina waktu kiamat ketika tuzakul nafsi bima tas'a dibales sabar-saban kasabna urang teh balasana balasan sae nya mudah-mudahan nyukang jebatan sirat teh urang sing dipapain kagampilan ayeuna urang babarengan riung di surga sing babarengan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.